Hujan-hujan kieu mah enak ieu. Mie aja yang bonteng. Tuh. Teu hararayang bonteng urang mah teu beuki, becek bonteng. Sok atuh eta ta opi tah cau raja cere. Oleh-oleh si mama jeung si apa Cau Garut. sarua urang teu beuki. Tinggal lihat tuh eta. Cau naon ieu leutik kieu? Hah? Cau raja eta teh. Mending kene bonteng eta geura. Tuh. Obong tadi becerek cenah mendingan cau tinggal eta selegemkeun leutik-leutik. Ya, tinggal selegemkeun eta opi nanaonan sih? Cing leutik ieu mah. Embung urang mah dua nanaon oge. Ieu kurang gede, geus gede hareupna mah alus ngan ka dieuna leutik mah da tuda logor lah. Ah, otak didinya mah ngeresnya. Naon? Mikirkeun naon ieu Nya teh? moal wareg lamun ayeuna ngadidinya rek ngareuceuh bonteng sakieu jeung mie. Ayeuna badag ayeuna leutik kagok neangan teh kudu nu sampurna tuh jadi ngeunah. Atuh tinggal dipotongan ku ieu ku pesonya ku naon? Lain maksud teh ieu mah jadi ukuranna teh mun di kilo teh mah teu saimbang kitu tuh. Ah, didinya mah pikiranna ngeres cek abg sok we opi eta cau raja cere ti Garut. Komo ieu mah leutik teu beuki urang mah cau mah tak becek. Ah, hoream. Enak loh. Embung, teu beuki nu leutik urang mah beuki nu gede. Bahaya tuh embung mah jangan abdi mah dibawa.